warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, ayeuna urang diajar naon? Sateuacanna hidup mangga perhatikeun heula. Dina ieu aya kecap naon? Anu kadua aya kecap naon? Terus anu kahiji eta aya kecap sisindiran. Anu kadua aya kecap guguritan. Kira-kira ye numutkeun siswa-siswi sadayana dina kecap tadi sisindiran sareng guguritan aya kecap rajekan atau aya raraken? Saha anu ninga? Nya leres. Dina kecap tadi nya dina kecap dua anu ieu ye aya kecap rajekan sakaligus aya oge rarangken atau dina bahasa Indonesia disebutna imbuhan ya. Kecap sisindiran, kecap guguritan. Tah, sateuacanna hidup tos diajarnya di video sateuacanna ngeunaan kecap rajekan. Aya oge materi dina video materi ngeunaan rarangken. Tah, kira-kira dina kecap sisindiran tadi aya kecap rajekan naon? Naon coba saha anu terang? Nya leres pisan. Dina kecap sisindiran sareng guguritan aya kecap rajekan dwi purwa. Masih emut siswa-siswi sadayana? Naon nu disebut kecap rajekan dwi purwa? Jadi kecap rajekan dwi purwa teh kecap anu dirajek ngang mimitina nya. Coba siswa-siswi perhatikeun. Dina kecap sisindiran aya ngang si nya. Asal kecapna tina kecap sindir. Dina kecap guguritan aya ngang ngang mimitina nya. Dirajek teh dina diulang. Jadi nu diulangna ngang si sareng ngang gu. Terus rarangkenna anu mana? Tah, rarangkenna ayana di tukang. Nyaita rarangken an. Anu mana? Tiasa ditinggal dina kecap sisindiran. Nya asal kecapna nyaita sindir. Anu dirajekna nyaita ngangsi. Rarangken tukangna nyaita an. Tadi dina kecap guguritan anu dirajekna nggu. Rarangkenna aya di tukang an nya guguritan. Kumaha siswa-siswi sadayana? Kahartos racikan anu make rarangken tukangan mimboga kagunaan jeung hartinya. Anu kahiji ngawangun kecap barang. Anu hartina naon? Anu kahiji hartina loba atawa rupa-rupa. Contona aya kecap tatangkalan. Asalna kecap wangun dasarna nyaeta tangkal ditambah rajekan. Tah R di dinya teh mangrupakeun simbol tina rajekan. Make tambahan rarangken tukang an. Contoh nu kadua aya bebetian. Beti ditambah rajekan an. Contoh anu katiluna kecap sato ditambah rajekan ditambah an. Anu salajengna nyaeta titiron. Contona sisingaan. Singa ditambah R. R teh rajekan ditambah rarangken tukang an. Sisingaannya mobilan. Mobil ditambah rajekan ditambah rarangken tukang an. Anu saterusna babagian awak anu boga sifat saperti contona pepeteuyan. Peteuy ditambah rajekan ditambah an. Katos anu kaduana kakadutan. Asalna kecapna kadut ditambah rajekan ditambah rarangken an. Anu kaobatna anu boga sifat saperti contoh
babarayaan. Babarayaan bangun dasarnya nyata baraya. Lalancekan, lancek ditambah rajekan ditambah an. Contoh lainnya, bebeneran, bener ditambah ditambahan rangkaian tukang an. Anu seterusnya anu keur, contohna pepeyeman, asal kecapna naon peyem ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang. Seterusnya bebeleman, belum ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Anu seterusnya popoean, poe ditambah rajekan ditambah an. Anu seterusnya ngawangun kecap pagawean, anu hartina hiji ngalakukeun pagawean terus-terusan. Contohna gagarayaman, garayam ditambah rajekan ken tukang an. Nyanyian, nyanyian asal kecapna tina nyanyi ditambah rajekan jeung rangkeun tukang an. Kakalayangan, kalayang ditambah rajekan ditambah rangkeun tukang an. Anu saterusna ngalakukeun pagawean saperti anu contohna cecerikan, cering ditambah rajekan ditambah rangkeun tukang an. Pepegoan, pego ditambah rajekan ditambah rangkeun tukang an. Saterusna ya dina kaayaan contohna gogoleran, asal kecapna tina goler ditambah kecap rajekan ditambah rangkeun tukang an. Saterusna pipisahan, pisah ditambah kecap rajekan ditambah rangkaian tukang an. Kumaha siswa-siswi sadayana? Lanjutkeun nya. Ngalakukeun pagawean kakenaanku. Contohna papanasan, panas ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Huhujanan, hujan ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Anu saterusna terus-terusan ngalakukeun pagawean make. Contohna momobilan, mobil ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Anu kaduana momotoran, motor ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Sasapedahan, sapeda ditambah kecap rajekan ditambah rangkaian tukang an. Tah, anu saterusna ngalakukeun pagawean niru-nirunya. Contohna kokoboyan, koboy ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Kumaha siswa-siswi sadayana? Katos ugi ka dieu? Masih ayanya? Masih aya. Anu saterusna remen sababaraha kali ngalakukeunana. Contohna kukuliatan, kuliat ditambah rajekan ditambah an. Saterusna gigidegan, gideg ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Tah siswa-siswi sadayana ayeuna anu katilu nya. Ngawangun jadi fungsinanya atau kagunaanana. Ngawangun kecap sifat anu hartina kahiji boga sifat. Contohna kecap bobohongan, bohong nya menduraykeun bohong ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an nya. Rarahulan, rahul ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Anu kaduana nitah supaya jadi. Contohna singsieunan, sieun nya ditambah rajekan ditambah rangkaian tukang an. Contohna naon? Tah singsieunan budak anu bawong teh. Sapertos kitunya siswa-siswi sadayana. Kumaha katos jantan materi ieu teh materi ngeunaan kecap rajekan anu make rarangkeun tukang an. Kartos gampilnya siswa-siswi sadayana. Tah siswa-siswi sadayana mangga hidup di dia aya bancen, jadi tos aya kecapna, kecap wangun dasarna nya mangga ku hidup jadikeun kecap rajekan anu make rarangkeun tukang terus jieun kalimahna. Ya, kartos siswa-siswi sadayana aya 10 lembar.
gampilnya. Sisi sadayana sakit wae pembelajaran dina danget ayeuna. Mudah-mudahan kahatos ku sisi sadayana kada hilap pancena dipidamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.